Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma min ahadin henteu aya hiji jalma yashhadu anu nekadkeun ieu si ahad alla ilaha illallah kana yen sayaktosna teu aya di pangeran illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng sayaktosna Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah sidqan kalawan ngabenerkeun min qalbihi tina hatena ieu si ahad illa haramahu angin ngaharamkeun ka ieu si ahad sallallahu Gusti Allah alan nari kana neraka. Qala ngadawuh saha Mu'ad bin Jabalin, Mu'ad putrana Jabal, ya Rasulullah hai Rasulullah afala akhbiru naha henteu nanaon apala naha henteu nanaon akhbiru upami nyarioskeun abdi annasa ka jalma-jalma payastabsyiru maka sabab bungaheun ieu innas. Qala ngadawuh Rasul idan lamun kitu mah yatakilu kudu tawakal itu si innas. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim. Ma malaah henteu minuhan sadamiun anak Adam wi'aan kana wadah syaron anu leuwih goreng min batnihi tinimang beuteungna ieu si Adami bihasbi ibni Adama kalawan ngitung-ngitung anak Adam luqaimatun kana pirang-pirang huapan yukimna anu nguatkeun ieu luqaimah sulbahu kana awakna Adami paing kana mangka lamun bukti ieu Adam tela mahalata teu mangmang deui fa'ilan eta migawe pasulusuhu mangka ari sapertiluna li syarabihi keur nginumanana ieu si Adam wasulusun sareng sapertiluna deui li nafsihi pikeun nafsuna ieu Adam. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Ma min ahadin teu aya ari hiji jalma yakunu anu aya ieu si ahad ala syai'in eta tetep kana hiji perkara min umuri hadhil ummati tin anu tetep tina pirang-pirang urusan ieu umat fala ya'dilu mangka henteu adil ieu si ahad bainahum di antara umat illa kabahu angin nurubkeun ka ieu si ahad sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala finnari dina neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Maqalu bin Sinan, Maqal putrana Sinan. Ma min jur'atin teu aya ari hiji nahan ahabu anu leuwih dipikaresep ilallahi munggu Allah ta'ala min jur'atin gaitin tinimang nahana ambek yakzimuha anu nahan kana ghaid saha abdun hiji jalma maka maha henteu nahan ieu kana ghaid saha abdun hiji hamba illa malaa angin minuhan sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala jauh pahu kana hatena ieu si abdu imanan kana iman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Abbas. Ma min da'watin henteu ari aya hiji doa jalma Abdul anu leuwih utama min Allahumma ini as'aluka tinimang lapan Allahumma ya Allah ini sayaktosna abdi as'aluka eta nyuhunkeun abdi ka Gusti al mu'afata kana diraksa di dunya wal akhirati sareng di akhirat. Riwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Majah an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah min danbin henteu aya ari hiji dosa ajadaru eta leuwih layak ayu anjila kana yen ngaburukeun insyaallah Gusti Allah ta'ala li sahibihi kanu bogana dambun al uqubata kana narima siksaan di dunya ma'ama sarta nyimpen ma'ama yadakhiru sarta nyimpen Allah kana dambun lahu pikeun ieu si sahib fil akhirati di akhirat min qati'ati rahimi tinimang megatkeun kabarayaan wal khiyanati imah layakununa eta yakin bukti ieu ahlu pajarotan eta lacur patamnu mangka
nga maka ngagedean naon amwaluhum pirang-pirang hartarna ieu si ahlu wayaksiru sareng ngalobaan naon adaduhum bilanganana ieu si ahlu ida tawassalu di mana-mana silih tepungan ieu ahlu rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani ma bidan bin henteu aya ari hiji dosa illa walahu anging itu tetep anging eta tetep kaitna itu dambun indallahi munggu Allah taubatun ari tobat illa su'ul khuluqi angin goreng akhlak painau mangka sayaktosna itu su'u la yatubu eta moal narima tobat Allah mindan binti tina dosa illa roja'a angin balik ieu su illa ma kana perkara huwa anu ari ieu emak teh syarun eta leuwih goreng min hutini mang itu emak an rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis an Aisyah anis sayyidati Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah mamin rajulin teu aya ari hiji lalaki yagrisu eta malak ieu rajul gorsan kana hiji papelakan illa kataba angin nuliskeun insyaallah Gusti Allah lahu pikeun ieu si rajul minal ajri tina ganjaran qadroma kana saukuran perkara yakhruju anu kaluar ieu emak min samaril gorsi tegasna tina buahna tatangkalan rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis al imam an abi ayyubi katampi ti Ayyub ma min rajulin teu aya ari hiji lalaki yati eta datang ieu rajul kauman ka hiji kaum wa yusiuna jeung ngalegakeun ieu si kaum lahu ka ieu si rajul hatta yardo sehingga mikaridho itu si rajul ila kana angin bukti ieu rajul teh hakon eta hak Allah ka Gusti Allah ridhohum kana ridona itu kaum rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Abi Musa katampi ta Abi Musa ma min walin teu aya ari pangurus yali anu ngurus ra'iyatan kana hiji hiji rakyat minal muslimina ti pirang-pirang muslim payamuta tuluy maot ieu walin wa huwa bari ari ieu walin teh gosyun eta nipu lahum ka muslimin illa harrama angin ngaharamkeun sallallahu Gusti Allah alaihi ka ieu si walin al jannata ka surga rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim an Maqal bin Yasar al-Mazani katampi ti Maqal bin Yasar al-Mazani wallahu a'lamu bissawab.